congko musuh lamun nanyakeun kade sesing inget pasti dina ragot perang kieu Dorna pasti bakal mawa bandera bodas inget maneh cinyaho maneh kana pelaturan ieu perang di mana aya nu mawa bandera bodas eta ulah diganggu ulah dibinasa ulah ditandasa padahal hayang menang bala tentara teh bawa bandera bodas geus deukeut rak-rakeun gejoos ka musuh ada lagi teh licik eta mah licik teh teu licik moal meunang zaman kiwari mah kumaha we caranya da si eta mah yang kitu wae aya peraturan naon ge Kang gitu lah di mana nanyakeun namun hanya aswata bae tumuhun abdi teh si wartosan ku Gusti Batara mun ngomong atuh sia geus kitu atuh meni moal panjang catur naon atuh ari Akang naon aduh dewasa baru dibawa mah kena wae baldogan aing nya pas wae si eta mah baldogan mah terus sina nah eta teu beunang euy oh sina ngagejeli ka anak naon aduh bieu kade Kang nanaonan teh aing mah nawi teh sanes dukun kita kabatur teh si eta mah teras-terasan nemakeun panah-panah dah sajabana ti kaseretep wala dia bala tamtama pihak Pandawa ieu ge seur anu korban cing jarungkeul ai nah Arjuna muridorna kitu patut ya jadi bejekeun ilmu tejun bejekeun oeng kebijekeun sorak kenal dia apa betul Aswatama gugur aja trepa naon cenah kupingan teh Aswatama gugur halah bawah sia teh Aswatama tapi na bohong teh oh sanes lain Aswatama gugur kumaha ieu teh Aswatama gugur aku nu mana lu bener sih krepa degekeun ka Jakuja Aswatama ai komplotan belah ditu mah nyaritakeun nya Aswatama gugur Aswatama pejet
aya nu nyarita aya nu nyarita teh nu mana Kreva nu mana tanyakeun ku aya khawatir aswata mah cerina nepi ka labing bina teuing aswata mah moal alah aswata mah ya mana bandera Kreva bandera goblok ke bandera Allah kuatnya. Kekayaan ragot anu silih banting silih tajong silih tojos ku pedang silih temat resiturna atrok-atrokan nanyakeun kaum jalma aya nu nyaritakeun duka terang aya nu nyaritakeun nya aya nu nyaritakeun sanes anu teu mahna ngabingungkeun kayaan Suatama alah ayo na bagus bae halo geus bae suatama teh modan residurna emut karena purwadaksina purwa wiwitan daksina wekasan itu kayana emut yen jama anu saciduh metu sakecap nyata mah tara dibarengan ku bohong ieu inggih lintang ti Prabu Yudhistira da teu percaya aing mah ka saha-saha oge moal percaya balung jalema harus salamanan kau Iwati nu jadi anak Yudhistira jelema anu tara ngabohong makasih sampurasun kasih tek nanyakeun nahanya kasepuhan bulan alah cepot ya jageun jang alhamdulillah bulan nah geuning lungsur tina kareta coba teh kasih Yudhistira di mana karetana enak cepot boleh dicu lah di tengah lebih bareng ojek atuh dua beli aya naon ojek cepot ongkos ngajegang komo nanyakeun ka si ieu tuh aja tong sok bayaran hutang geus cot cepot teu kadenge ku aing nu kicuman teh teu asup anu kabayangkeun teh maneh nyahon teh naon lah anak aing belah kidu receh cenah Aswatama mati Aswatama gugur aing maneh nempo kieu waduh komo ka si ieu na nyamara nasiban eta nepi ka kitu tuh geus geus bunga denge urang ngomong komo nanyakeun ka akal gitu tapi ngahelas aing euy tanto se moal dosa gitu aing bae ada can nyebut aing mah acan memang karek da manehna teu sangka kitu aing mah da manehna nu ngakareos teh mah dan sanpo watir aing ku kitu teh watir teh ngeunaan bapa ka anak santeuna mereka tuh nu matak pantesnya euy hiji anak